Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biak tapraknya catuy sesa dina wangi ieu simkuring dirham aurora bahari sejanga rencangan para wargi sadayana dina acara ngebahas tinu seni Sunda anu bakal ditampilkeun dina acara Agustusan khususnya di Jawa Barat nyaeta kahiji tos tentu dinu seni leluhur manya tinu seni daerah nyaeta ngaruat lembur atau ngaruat daerah iring-iringan atau obor keliling kampung atau kecamatan. Terus tinu kaduana tinu seni rupa nyaeta patung atau barong anu dibuat tinu kahiji bambu kertas semen sareng sajabina. Terus aya deui nu sajana sapertos perpaduan di Jawa Tengah atau Jawa Timuran nyaeta aya kuda lumping sareng tinu perpaduan Banten na oge bakal aya kumaha sih cara atau preparationna kanggo ngalaksanakeun acara dina acara memeriahkan HUT RI nyaeta dinu acara HUT RI tahun ayeuna bakal aya debus. Kumaha sih salaku pelaku seni debus dina preparationna eta nyaeta urang kahiji kedah ngasiapkeun kesehatan atau mental dina tubuh urang baik itu fisik lahir batin lah ya istilahnya. Terus kaduana urang kudu nyiapkeun barang atau benda atau media anu bakal digunakan kurang kanggo kahiji benda atau barang anu bade ditampilkeun ku urang naon wae. Terus barang anu moal ditampilkeun atau anu disimpenna naon wae kanggo hiasan atau kanggo pajangan atau kanggo jualeun naon wae. Eta kudu dipisah-pisah di benten-benten. Dina penampilanana aya nu dinamikeun derol teh nyaeta debus rolling teh anu sambil berjalan teh ngeliringan iring-iringan anu bakal ditampilkeun nyaeta nuang lampu neon. Trikna kumaha lampu neon khusus nyaeta lampu neon kaca anu tipis teu pati kandel teu pati sting. Jadi kaca teh kaca biasa tapi tipis sanes kaca paranti gelas atau naon karidup piring. Anu kadua dina teknik debus eta nuang beling nya nuang neon teknik ngunyahna nyaeta ngunyahna teh kumaha sih ngunyahna kudu leres kahiji lidah urang ulah loba gerak di saat ngunyah ameh teh terluka. Kaduana gigi urang ulah aya nu bolong atau rusak. Nu katilu urang ngunyahna kudu bener-bener nepikeun ka lembut atau jadi si pecahan beling si serpihan beling halus. Samun bisa mah sapados nepikeun ka mangrupakeun debu atau naon serpihan kecil anu biasa disimpen di jero. Berarti ukur beling hungkul kan anu ditampilkeun teh henteu salian tinu beling eta bakal aya cambukan anu seueur keneh mengandung filosofisna. Bakal aya jalak jarum ngubadag bakal aya golok. Insyaallah upami dimaksimalkeun tiasa berjalana eta acara lancar selamat nu ditonton selamat anu nonton sakali selamat tetap selamat atau kitu mah oge dinu aksi-aksi eta sanes aksi tiruan kecuali dalam pengawasan profesional seperti guru ataupun orang-orang yang sudah ahli dalam bidang seni debus. Soalnya di dalam trik atau di jero unsur seni debus eta ngandung 2 atau 3 unsur. Kahiji unsur trik magic nyaeta nu ngagunakeun trik sulap. Urang bahas heula nu hiji ieu nyaeta trik magic. Trik magic dinu seni debus khusus untuk pemula nyaeta dinu segi bahan atau barang anu bade ditampilkeunana atos di akalan atau tos di dare trik di jerona samodelan bedog anu seukeutna ka jero upami diturutkeun kana timun kana semangka kana tebu pokona buah-buahan atau sayuran anu mengandung air berlebih. Tujuanana naon eta kahiji alesanana ngetes ketajaman padahal mah sanes ngetes ketajaman hungkul supados pas digesekeun kana lengan teh urang ameh langkung licin. Eta kahiji dinu segi trik. Terus naha bisa dinu segi trik bisa keluar getih eta biasana aya dina oponen gegetihan kitu teh nyaeta fake blood atau getih palsu atau hayang tereh mah babari mencit we hiji hayam lah getihna lebetkeun kana jero bedog atau kana naon dipasangkeun. Kaduana trik keberanian. Amun magic teu dibarengan ku keberanian nya tetep performance-na bakal tinggal wah gagal, wah
goreng wah hancur. Meskipun dina trik eta urang geus berhasil, tapi lamun dina segi perjanjian eta benten tinu sanes. Nyaeta ngandalkeun perjanjian tinu sabangsaning iblis, torin ataupun jin-jin siluman sabangsaning siluman itu. Katiluna perjanjian anu sok dianggo dina acara debus perjanjian Batara Karang atau Batara Kala. Nyaeta si salah sahiji pelaku atau pemilik sanggar seni debus nyandak golok, nyandak beling, sareng nyandak silet anu bade diangge. Terus ditunda dinu istilahna tempat atau makam atau tempat numopoek aya jalmi. Terus nyadiaan tuangeun sabangsaning sagala aya buahan, kue, rokok, kalapa, sabangsaning hulu bagong, hulu munding, segala aya we intina mah. Ras si nu gaduhna eta maca atau ngalakonan ngabuka salah sahiji perjanjian sareng makhluk nu karit. Contoh salah sahijina upami munjung ka monyet nyandak kacang sareng cau emas urang anak taksila. Terus upami nu aya keneh ibu ramana doakeun sing sarehat paranjang umur. Upami nu tos aya di hususonan samodelan contoh sukma ila arwahi suson ya ahlal kubur ibu saha bin saha bapak saha bin saha al-patihan. Urang niatan anak kanggo ngabuka perjanjian sareng si monyet eta nyalira nu bade diangge ku urang kana debus ieu. Bukana sampurasun ya ingsun si teteh teko umecut awakmu nengarep awakku dina artian Assalamualaikum sampurasun, wahai kera putih, datangkan wujudmu di depan wujudku. Kulo nyuhun tulung, nyaeta artinya abdi nyuhun pitulung renggo atau kanggo ngelaksanakan suatu acara. Sebutkan acaranya yang ingin dilakukan, selesaikan perjanjian dengan menebar kacang tanah dan menyimpan pisang emas di atas sesajen. Kembali untuk mengambil barang-barang yang disimpan sebelumnya di pagi sebelum ayam berbunyi. Sakitu anu tiasa kasangakeun mungkin wengi enjing dilajeng deui simkuring dirham aurora bahari atau nu tiasa disebat si buncir. Saja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu awin nawastu rahayu.